Daramang sadayana palagi anu masihkeun anu manconya setia manco dina acara ngarona sim kuring panginten Mang Opa ieu Mang Oday. Nah, alasan panginten sim kuring bade nepangkeun aya tamu Oday. Aya tamu, tapi engke urang kenalkeunana kitu. Apa itu satu acara urang menyapa heula kaum dangu. Nah, nu paratos manconya. Ada abi tadi kenalkeun. Aduh, Kang Eeng gila. Mending alim we. Lain jika na cek batur Kang Eeng teh jiga kumaha. Cing atuh kan ieu. Jadi atuh ka dieu cenah. Haturun Kang Eeng atuh hapunten ya. Pas satu acara Kang Eeng tiasa mangitanya di absen eta anu bade kusim kuring disaurkeun, disapa gitu eta. Kang Haji Awal Majalaya. Kang Haji Awal di Majalaya alhamdulillah masih kene manco. Teh Iin di Ranca Ekek. Teh Iin di Ranca Ekek. Nyaunkeun ieu cenah Waditra teh naon tadi teh? Oh siap, Waditra pangitan ke urang gua. Aja. Teh Resti. Teh Resti. Teh Resti Agung. Teh Resti Agung Di Mana? di Riau di Siak Kabupaten Siak di jauh Kelurahan Tualang naon tahu lah. tulang nya. Bekas laut. Bentas. Bentas laut. Nuhun pintennya lu alhamdulillah iya. kita masih kene Kang Atep tos muncul eta Kang Atep. Oh, Kang Atep saya di eta Cisayong. Kang Atep di Cisayong. Oke. Rek kacoran teh acan. Aduh. Insyaallah pokoknya mangke diagendakeun gitu ya eta. Serang ieu deh pun adi di Serang pun bibi di Surabaya di Mojokerto. Di Mojokerto. Deheti serang biaya. Deheti sareng Biaya pun bibi wilujeng wengi. wargina Kang Eeng jeung wengi sedayana. Oke panginten. Serang keluarga besar SMKN 2 Keluarga Tasikmalaya. besar SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Rancol teh. Dan kieu cenah modal. Pak Jojo aya Pak Jojo. Pak Jojo dah, Pak Jojo. Nah, kamana cenah ngarona teh eueuh cenah kitu. Geus sababaraha peuting cenah kitu. Nah kitu teh geuning palawati. Sesok eta. Sim kuring teh kamari ngarona nurun geus sabaraha peuting. Aduh. Tapi alhamdulillah parantos speed deui aya teh sim kuring teh eta alhamdulillahnya kitu eta. Nah, paral di sadayana kaum dangu anu satia dina acara ngarona sim kuring panginten ieu teh sareng reng-rengan dan kru karinding lingkar gitu. Oke, komunitas pemuda Ciawang. Nah, dina wengi ieu sim kuring panginten kasumpingan hiji tamu. Tamu itu naonnya? Tamu eta. Panginten langsung wae nya paral di sadayana urang Ada tamu teh singkatan. tamu teh ditata dijamu. Jamu. Tahu naon eta? Berarti ieu mah semah. Tapi kan urang langsung wae nya urang perkenalan heula modal gitu eta. Ieu teh panginten profilna tadi kusim kuring teh ari panggilan akrabna masuk disebutkeun Kang Ayang, ieu teh Kang Ayang. Ieu teh Kang Ayang. Anjeunna panginten kamu ayeuna aya profesi anu nuju ditekuni nyaeta kenal. Nah, mata panginten dina wengi ieu Ada kenang teh singkatannya. lain. Beta singkatan. Saneh. Nah, mata wengi ieu selaras pisan panginten urang ngaluar Waditra kenal gitu. Nah, panginten Kang Ayang anu kahijina nepangkeun lah benernya. Lain nepangkeun nya lira ide Pangkeun saya nama. pangkeunnya. Nah, ieu panginten Kang Ayang nami panggilanna nama Kang Ayang. Engke peta nami asli teh saha Kang Ayang nami aslina teh? Wasta simkuring Endang Miftahul Anwar. Wasta teh Endang Miftahul Anwar gitu. Namina teh Endang awalna teh. Profesina anjeunna menekuni kenal. Tetapi ya eta nyurup eta mah eta. Masih ABG aja namanya. Tah, apa panginten. Anjeunna pendidikan Kang Ayang, pendidikan anak kantos menuju kuliah terapi Warasan Primadus Rengse kuliah tahun kamari. tahun kamari. Oktober. Di mana Kang Ayang? Di Universitas Perjuangan Unper. Oh, di Unper Tasikmalaya, Universitas Perjuangan eta teh nya. Manawi nyana jurusan naon Kang Ayang? Kuring punya jurusan manajemen kawasan. Manajemen. Tapi
dari ieu mah hobi jeung kacintaan gitu. Jadi diterapkan manajemen kena gitu. Calik di rerehan mana Kang Ayang? Daripada selingi di Cibenah, Cisaruni. Di Cibenah di Cisaruni. Kaler. Tetanggi Urang ieu. urang mah kecamatan leuwih sekali. Sekali. Tah. Ieu mah kecamatan pada ketemu. Pada kemung Pada kamu. Kamu malau kata teman. Saraja puing geuningan. Aduh, apalagi geuning ternyata kami sa kecamatan Sarang Abdi da kitu ya jami mah nya gitu. Ditepakeun geuningan orang deukeut gitu eta. Alhamdulillah atuh nuhun Kang Ayangnya. gitu anjang teh kitu sok atah adol Aduh, urang mah ulahnya. Ulah dugi ka urang Tah tah adol. adol. Momo ka ditu na tah adol kitu eta. Papanginten sarta acana palagi sadayana Kang Ayang tadi pantos kenalkeun anjeunna lingih di mana teras panginten alhamdulillah parantos lulus kuliahna anjeunna teh dupi gelar teh naon? SM Manajer Kapan? SM Sarjana Manajemen. Dupi ka pada mah ST ST Sarjana Protakologi Tangge tetap ST mah itu. SPD Sarjana Pomdut. Nya Kang Ayang teh bener upami mangung gitu eta janten Robi gelarna teh janten SPD. Sarjana Pomdut. Aing aya mah. Aduh, para misterena, apunten apalagi dah kumaha. iya we mah dia Gusti itu dia cuma aktivitas Kang Ayang, aktivitas atos kuliah tah satahun kapan kan berarti naon tah Kang Ayang? Saat itu lulus kuliah teh. Ngintip kieu we paling kesal tatakolan. Sekolah Cara dari damal mah gitu tapi ujung milarian. menuju milarian. Mudah-mudahan we tinggi pada mulai selaras sareng karesep eta gitu. Tah sajeuna panginten aktivitas Kang Ayang panginten tahun kapengker sabadana rengse kuliah anjeunna masih we bergelut gitu menekuni gitu eta. Bidang seni. Tapi kan cekang wadai maka Ayang aya dina seni mah Diajar terus. diajar terus gitu eta. Ira bidana jeung ira akhirna teu aya teu Teu aya nya. aya akhirna diajar Sugan aing nyebatkeunnya. Oh, geus beres sama diajar deui naon atuh nya eta. Tah eta panginten janten dina seni mah paling sadana memang teu aya rengse diajar teh. Da panginten sakumaha eta teh nyuruh jeung parentah di agama urang. Da urang mah di agama urang teh panginten dipiwarang teh nyupri we tuluy gitu urang mah eta teu dititah pintar gitu da di pagarang Aing nya kitu salos kitu teh urang teh teh dilarana guru mah kitu kasar we kumargi kieu aya paripawas geuning ya kumaha ilmu moal waruh tanpa guru hartos nanti naon mengenai waruh eta waruh teh nyebutan pati Mati. oh matinya jantan ilmu mah moal mati Mal manjur, mal nerap, waruh jantan nerap. painten guru jantan referensi urang tapi kembangkeun ku urang gitu nya disebutkeun otodidak teh eta mah otodidak teh gitu eta tah salajengna painten Kang Ayang punten dikenalkeun painten ayeuna komunitas Kendal. Komunitas Kendal anjeunna teh painten salah sawios naonnya sebagai anggota nya anggota Koketa komunitas Kendang Tasikmalaya. Komunitas Kendanger Tasikmalaya gitu eta. Kukumahaan wae di Koketa teh Kang Ayang mana we cing? Sa kampung keraya acara rampak kendang kalasan peribados teu gini kalasan tujuh KKN teh Mohon aya rampak Kendang. rampak kendang keras salahnya mah kitu malah teh aya tepakan baru aya lagu baru di alumni sadayana gitu. Saling gitu nya. Saling. Di mana eta teh Koketa teh sok ngariungna eta di mana teh? Di orientasi kota Cilembang di Sisipuna. Kami ketua mau ketuanya gitu. Ketua, nah sama nabi ketua
Kang Resta, Kang Dijar. Kang Resta nya mudah-mudahan we ge sabadana ireng nya Kang Resta biasa ningali. Hatur nuhun panginten ka pupuhnya koketa. Komunitas Kendang Tasikmalaya Betul. ieu salah samios anak dididikna. Oh. Disim kuring disuwunkeun eta. Kalau ngomong geus eta. Kinten-kinten Kang Ayang di koketa eta sabaraha seueur kitu. Anggota Anggota Anu kata wis dina bro, namanya 30 lah kira Lampung gitu papan. kira Lampung Tapi 30-an. kami anu di luar pun nu acan masuk saurah teh seueur keneh. Seueur kenehnya. Model aya geuning seni urang Mang Caca. Mang Caca oge. Tapi sebenarnya mah nanti gitu. Karena obat WA. Ai salarasna mah aya Aya, seueur. seueur. Mung panginten anu biasa kan bari saeun Nah, mah aya mana aya korot banyak. Wah, cenah kieu. Tapi da dituntut aya nanti nya Kang Tuntut dituntut. kudu ngigelan zaman. Miglan zaman gitu. Miginung Kawak. mi bapak zaman. Kamu ngiroba. Kudu nginum ka waktu mi bapak ka zaman. Lamun ceuk keureutan mah naon? Jadi kudu ngigelan zaman teh eta. Kudu sesuai jeung zamanna gitu lah. Itu boleh diajar we terus zaman terus maju. Kan setiap saat teh kudu aya berkembang terus. Keras we diajar. Ulah monoton. Makanya mencoba Peningkatan. jago. Iya. Jadi ente monoton Kang Opai. Teras-terasan Teras-terasan. menerima gitu ya. Sabab tadi kenal lamun Ya gitu teh ya. Depan kana seni mah diajar. Tapi lamun aya menyebabkan jago di seni. lah belakang pilih itu ya gitu nya. Tak gitu. Dan anger diajar terus-terusan gitu. Ari lamun kieu mah nya dina calu. Yo atuh uring jagona eta mah kapan awal ya suka bodor gitu eta. Bisi aya nu kitu eta mah bodor gitu. Oke langsung deh ka Kang Ayang. Panginten tadi komunitas Kendang Tasikmalaya teh rerehan di Cilemang lah, leresan Cilemang. Didinya panginten tadi disebutkeun pupuhna, panginten kirang langkung anu aktif dina WA gitu dina sharing-sharing kantor sekitar kirang langkung 30 urang. Tapi panginten seueur eta teh saleresna mah kitu eta. Kendang Tasikmalaya teh mung panginten anu nya biasa anak muda nya anu sok biasa kekempelan. Sok biasa kekempelan. Gabung biasa. Dina komunitas benernya. Kang Ayang tos sabaraha tahun Kang Ayang di koketa tah. Di koketa mah jalan Namanya jalan 3 tahun. Oh berarti menuju kuliah oke. Oh menuju kuliah ge tos sobat koketa. Jantan tina menuju kuliah oke imamung sok nya. Imamung. Eta salami 3 tahun tuh saya munding seberijit tah. Besekan kulit. Saya kulit. Kayak Munding nama di eta biasa munding ke ya di Cirebon cicak bener teh celeng mundingna. Nah, panginten sekitar 3 tahun kapengker gitu nya Kang Ayang teh aktif di koketa komunitas Kendang Tasikmalaya. Tapi Kang Ayang nah ieu teh aya turunan gitu teh anu sami karesep atawa kumaha sehingga Kang Ayang teh memutuskan untuk dina tenang we urang mah gitu misalkan eta teh turunan aya nya Uyut ti uyut Abi gitu ngomong pinter lagi nuhun banyak Darah seni dan bocor. aya Aya apakah itu selain apa kena kabina Pak kenangnya eta ya kabinakeun ngagaleun kena diulik we diajari tapi kawita mah pengen ningali di keluarga we bapak ya gitu eta ti umur sabaraha tah nepak teh namean gitu nepak naon heula. nepak kena Nepak kena. atau nepak bujur kenal gitu eta di kelas 5 SD itu Kelas sekitar 5 SD. Yuswa seberapa ya 11 kelas 5 malah sekitar 11 tahunan nah pemilihan dangdut mati 2017an kalau dangdut mati 2017an sok ka mana wae tak manggung manggung teh paling anu lebih mainan di Garut ke Garut daerah
caket tuh ya sekitar kecamatan Sekitar orang ieunya. Singaparna. Pangintan sim kuring mah nya moda pangintan upami na YouTube mah nya wah seueur na YouTube mah tinggal budak alit remaja wah dewasa seueur gitu pangintan di urang ieu mah jadi urang gitu dari pada kemang nya anu apa teh emang caca we ngayo gitu eta Aya di Singaparna wae. aya di Singaparna wae Terus aya sapuna teh Pak Bangkos, Bangkos, sesepuh eta banyak sesepuh. Nah pangintan alhamdulillahnya tatangi urang pada komang petan aya sangayang anu kos gitu. Terus keluar kita kan ada acara. Oh, acara. Ada promosi ya. Promosikan sekarang. Promosi pokoknya maka ladies ya. Mojang gitu. Pangintan ya katukang kenang. Wah. Ya tukang kenang mah tong boro pamajikan. Kenang oke diusapan. Lah pas diusapan, pas lagi keheul, gampang. Nah, pangitan salah sawiosna sim kuring oge deureun pisan aya. Salah sawiosna dan jujur Kang Ayang sim kuring sareng Kang Oday sareng Kang Eng di dia memang khusus di Karinding Lika. Khusus oge di komunitas Muda Ciawang teh teu acan gaduh. Teu acan gaduh tukang kenang teu acan. Ngimpor we hayo keluar eta. Urang gabung. Manawi jodoh. Eta Sarangan manawi jodoh. di Maharan teu. Ai gampil ya budayaan mah. Yang penting mah ngobrol budaya nyambung beres. Itu panginten tah namanya profil saya. Sareng aktivitas anjeunna gitu. Panginten sanes kanten kenang panginten alhamdulillah parantos manjang 3 tahun di organisasi komunitas kenang Rama. Saras nama tos di 11 tahun kena menuju SD waktunya bahkan kenang oge gitu. Cagapana unggul. Sapertoskeun Mang Oda itu daya mati jero bedeung kene sejarah. Legend ya legend. Iya kan. Tapi ka gitulah orangnya eta inti nama gitu panginten. Tah sim kuring palawargi sadayana reng setos kenalkeun lah nya. Mantan terakhir mah tadi masih kena single sebenarnya. Mangga we bili bade single. Bili bade Minang Saraya. Biar bade ngadobelan mah ya. Ngaleuheungkeun ieu pun tadi kan gitu ya. Nah gitulah. Palawargi sadayana anu masih manco dina acara ngaranna ieu panginten sabadana namanya perkenalan intina panginten kurang mulai wae gitu ngaguar gitu waditra tadi teh pertarosan mengodai naon cenah waditra teh naon cenah Kang Eng pertarosan teh Kang Eng waditra teh naon cenah cik pang terangkanlah cenah gitu. Terangkanlah cenah gitu Terangkan mah lampu terus terang. Alhamdulillah. Panginten waditra teh palagi sadayana salah sawios kata lain gitu. Kata lain tina alat gitu. Alat teh waditra misalkan upami misalkan Alat musik Sunda sebenarnya tetap kacapi Waditra gitu eta. kenang waditra Janten eta teh Gamelan. gamelan sami. Waditra. Penamaan sami gitu nya. Aing ngaganggu wae. Itu aturan kesalahan. Pangitan eta teh ngarame nya. Atuh ngarame mengaduruk iman. ada teu Tah pangintan eta teh penamaan kepada alat-alat gitu yang sering dipakai musik khususna di Sunda gitu. Namina teh waditra eta palawargi. Sim kuring oge sareng Kang Oday kamari parantos ngaguar waditranya salah sawiosna waditra kacapi atau mung teu acan jero. Namanya dasar we gitu. Ai jero teuing teu bisi. Jero mah kana jero sumur jero mah. Bisi sing ngegeroan gitu. Kumaha teh? taraje Seperti kan kumaha anu ngagali sumur teh teh. ya waditra mah dahar Ada tuh ngagali sumur tanya. ini gali semua di Jakarta wah makan dulu taraje di jero sumur teh Jom-joman aja. jeroan deui geus silat teh makan dulu taraje
apa si abang nih disuruh makan ntar aja dulu. Makan ntar aja buat dilawan sareng deh. Ya si abang kemana sih? Pas Makan ntar aja. Buat dilawan sareng teh. Penasaran kan sih enggak di mana di apa? Bang, makan dulu. Ntar aja enggak mau makan. Kamu parah tuh. Maksudnya mah meureun Minta taranya. minta tara ya gitu. Dia mau pasongkeun wae udah ka. Apa bangkan abangnya. Matak mainten kitunya. Tah, parawagi dina bahasa oge gitu. Ade eta teh. Kedah ngartos Kedah antara ngartos. bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia aja. Tah eta sapertikeun kieu di sana ada ikannya, kodok. Lele. Kodok, lele. Pancen urang Sunda mah maksudna teh kodok teh kokon, Cokot. ambil gitu. Itu nyokolan teh lele we. Pada icep itu mah kodok teh. Lele. Oh, lele. Aduh, eta pancen. Waktu nama gelut di sawah teh nya. Kalau di sawah kita lain nama ini deui. Pas salah sawios oge pangitan kieu nya penggunaan bahasa upami di pan di urang mah nya. Jaka misalkan kitu pan ka Jawa mah Joko misalkan gitu. Aya oge pangitan kitunya eta di urang mah. Tanya Bang S di urang mah paal nya. Di Jawa kali. Oh, lain eta Lain eta mah. Lain. jadi teu salila nah di urang teh itu jadi o gitu. Suka teh kitu. Kamana wungkul ya. Nah, di Jawa Barat, makanya di Jawa Barat, pangaranna teh pada marah. Wah, eta mah jag-jag gitu. Kalumpat teh kan itu ka Betawi. Jadi, pada mere. Beunghar. Pada mere, waduh mere. Suripun pas gini ka Jawa, pada mor. Anjing, pada mor anjing. Sin pas palawarga kita etanya dari wae janten wing deui kana pembahasan waditra teh eta teh penamaan Alatnya. penamaan kepada alat musik-musik khususnya di daerah Jawa Barat Daerah gitu. Sunda. Sunda kata Sunda. Ieu waditra apalagi ieu waditra painten itu sami sampai celempung suling eta waditra kalau disana. Mah termos ieu. Wah, ieu mah legend lah. Aduh. Ieu mah. Eta Gigiran Kang Opa jeung kawan aya Naon? termos. dia mah setia menemani kita gitu ya. Disegal kena tuh. Bisa kalau pastikan kene. Nah, kalau bisa dayana pangintan satu acannya tuh jadi panjangnya. Satu acan urang ngaguar di trak kendang, pangintan ayeuna urang diseling heula. Kunaon? Ut tembang teh Bangbung Hideung. Aya anu munut, Sanes nyunut. nyut. Tikang Haji awal Mojalaya di kamari. Haji awalnya Oh. kemari cenah. Ngan ceuk Kang Eng teh kieu ngopai bulan. Nyumunkeun ieu cenah Bangbung Hideung. Jangan teh asal saweran apa jelas gitu. Aya cenah bari masih ya. Can sumping. Mesti lebih. Maka ka Ibu Haji Atin di Perum Di Peru mana sana? Sukani. Sanes di eta di mana teh? India. Sanes di Di mana? Papai. Sok di Papai. Bade di Ciawi kene kok Papai. di Tasik lah. Teh Ucu di Teh Ucu. Perum Sukawening. Peru Sukawani. Kuliah Wangi. Bikin wangi itu. Pokoknya mah kasadaya anu maranco. Panginten bilih tuh tos teu kuat cenah ieu teh hayang apa wadi tenang gitu. Tenang gitu. Bisi jiga geuleuh. Kumaha? Pan nonton wayang tani. Cenah aya. Kanggo Pak Edo di Rancapaku. Lancar. Ayo sudah terjauh dia. Aku naon Pak Edo gitu. Nah, Jangan itulah. wangi. Nontos teu kieu batur teh hoyong
pingkeun cenah mah cenah kenang teh cenah kitu. Jiga eta geuningan. Jiga nu kolot teh ya nonton wayangnya. Kang Caca oge di Brazil. Oh, geus teu kuat cenah eta teh cenah hayang naon? Kan bohong. Aya gara-gara cenah. Buat cenah kali ngomong teh yang ngerekam. Gitu. Aduh, apalagi sana mangga pangitan ayeuna urang pitonkeun heula tembang tentang Tikawi Bangbung hideung dilusuhunkeun ku Kang Awa. Sareng Raka THT sareng Adewo oge wacicip di Bandung. Wacicip Di Lujang Wengi. Lujang Wengi sadayana. Mangga pangitan ayeuna urang pitonkeun Bangbung hideung. Keluarga oge di Garut, Lujang Wengi. Hujan gede tengah
hiji Mangga nyangakeun. tadi nyangakeun paparan tos di bebergeg simkuring. Diantos sakarung. Eta panginten para wargi sadayana kaum dangu anu masih kene manco anu aya di wilayah leuwih sari pada kemah oge wilayah Kabupaten Tasik oge di luar Kabupaten Tasik. Kota. Kota anu tadi seueur di Sebatan di Riau. Wah, pokona mah Di Garut. di Garut. Pun adi Mang Darso. Mandarso di Garut. Di Garut. Ai Garut Indonesia kene. Indonesia. Beda sok aya bahasa kieu upaya urang mah lieur di Indonesia mah cenah euy. Kali ke Garut Ah, gitu. kita Garut. Ai cikuran teh. Lagi ka Sodong gitu. Dong gitu tuh. Cikuran itu. Tapi Garut mah luar biasa. Kumaha? Wah, luar biasa tuh. Simkuring rerencangan di Garut ieu mah nya. Anu seniman lah gitu seueur. Mata katelah punten sadayana katelah teh Bandung, Tasik, Garut. Wah, pokona mah eta teh solid pisan nu tilu teh kitu. Eta teh. Dina seni Skandang. Kunaon cenah? Kumargi seueur di daerah Bandung oge para seniman. Di Tasik kitu eta di Tasik. Pakoko gak orang Tasik. Janten Garut, Tasik, Bandung papuket tilu kitu nya. Pakupis. Jangan timur regreg alhamdulillah. Tapi panginten seueur dina sanes oge. Oh, Panginten sok kacapangan eta nu tilu kitu nya. Di Sumedang, Heeh. Majalengka, Dugi ka aya Cirebon. pantun ning Wadai. kumaha? Mun hayang ka Siaparna jalan ka Garut gitu. Namun Gitu. lain kana haon. Ya maksudnya cenah tungtungna trek meuli ku patah humang berjak. Kan aya Oke, baiklah. Wala, yang pariwisadayana. Oke, dan naon? Ini sekaligus. Pangitan ayeuna mah urang wancina ngaguar waditra teh gitu waditra. Nu tadi tersaran keureun. tos teu kieu cenah hoyong ieu. Tah pangitan waditra teh pariwisadayana. Nu tadi alat musik khususna di Tatar Sunda namina waditra. Tah pangitan dina wengi ieu insyaallah pangitan simkuring bade nya sharing lah Kang Ayangnya sharing sanes biasa simkuring teh gitu. Da simkuring oge maca dina referensi supados teu lepat kitu nya eta. Tah pangitan karasan tema anu nya eta nyaeta kenang. Kenang pangitan katingali ku parogi sadayana ieu. Ieu pangitan. Tah pangitan sejarah kenang teh parogi sadayana tos aya ti abad di tahun 8 Masehi kene. Mun tos beubeul kitu di dieu teh. Sekitar tahunnya gitulah 9M IM teh Masehi sebenarnya eta. Pangitan tos aya kenang. Tos aya kenang teh. Tah penamaan kenang teh pangitan benten-benten gitu. Benten-benten di setiap daerah. Tapi anu ngambeuleungeunyer sapertos bentukna hampir kieu benten aya ieuan gitu. Eta namina teh kenang gendang gitu. Gendang awalna mah gitu eta. Tah panginten dugika mengalami perkembangan zaman gitu ya. Tah ngagaduhan we panginten nami masing-masing gitu. Sapertos teu karinding teh Kang Aya. Karinding di urang panginten di Tatar Sunda manehna karinding meuli takolan teh. Di Nusanes di Bali aya genggong apa sajenis gitu. Eta kene. Eta kene nuhun. Sapertos ke kacapi we atunya. Kacapi di Sunda ban kacapi. Aya oge panginten anu di Gitara. aya harpa aya eta sejenis gitu. Tah panginten dina kenang oge anu awal di dieu teh disebutkeun naon cenah gendang karena gendang gitu tah eta. Janten eta teh meureun di geus sing ngaranna teh meureun gendang eta. Janten panginten penamaan seueur pisan eta teh nu benten-benten khususna panginten di Tatar Pasundaan disebutna kenang. Tah panginten parogi sadana ayeuna urang rada mengkerucut ka daerah Tatar Sunda nyaeta kenang. Kenang teh panginten eta teh khasna Jawa Barat. Anu kabagi di garis besarkeun teh 3 gitu. Hiji kenang penca, nu kadua kenang jaipong, katilu kenang Sunda gitu. Kenang Sunda. Keliningan. Tah panten tadi di tilu secara garis besar gitu. Kumargi naon? Kumargi panginten hiji benten tepakan
benten naonnya sebenarnya ya benten gitu Nah. Intonasi. benten intonasina gitu tep kenang pencak kieu kenang jaipong mah kieu kelidingan mah kieu gitu asa apa intan salah sawiosna eta nu tilu bisa cara besar kenang nu ditatar urang teh tatar Jawa tah panginten ku para seniman-seniman ayeuna mah apal bisadana kenang teh panginten dimodifikasi berinovasi gitu berinovasi maka panginten pikeun ngenalkeun ieu waditra supaya henteu raas ka anak-anak incu urang teh diterapkeun kana seni modern gitu. Modern gitu. Salah sawiosna panten sok teu upami dinu hajat teh aya tun, elek tun, elek tun. Terus elek tun. Panjantan kieu anu kawe da elek tun teh anu disebutkeun organ tunggal. Gitu. Organ tunggal teh ngan saukur nganggo keyboard we. Kenangna tina keyboard, kacapina tina keyboard, sanis kantena. Kantenan upami sunaan mah diborongnya ku keyboard. Nah si keyboard mah segala bisa. Tah panginten alhamdulillah ku ayeuna panginten tah lalebet tos janten ikon kenang teh ngiring dina elektron. Jadi kenangan teh asa dahar kupat tahu tuh pakai kerupuk pan kieu cenah lawang nya Pokdut sajantan we gitu. Jika tos tuang teu udud jenuh Setar kita 3 doma eleh. jantan pariwisata ta eta teh salah sawiosna inovasi oge panginten alhamdulillah nya biasa ditempelkeun kana dangdut seni modern maka panginten itu dikenalkeun teu laas kenang teh gitu anu kaduana salajengna para seniman berinovasi teh kenang-kenang anu tadi tilu garis besar teh semakin bercabang banyak. Wah, tepakan kenang penca, tepakan jaipongan, sareng tepakan kelindingan, bahkan seueur oge anu ngarang kenang teh. Asal asup ngeunaheun teu ngaruksak kana nada. Eta teh biasa Kena patokan Nuhun. Kumagi saur almarhum Kiai Haji Asep Sunandar Sunarya Kang Dalamnya anu altos almarhum kieu cenah seni marek dikembangkeun mah poe nu penting ulah ngarobahna tilu eusi etika jeung estetika gitu upami kenang ayeuna der atuh dijieun alat ngadulag teu bisa eta mah kitu eta mah ngaruksak anu kaduana etika teh panginten naon etika teh nya perilaku sikap gitu kenang teh asal muasalna kanggo naon ayeuna dianggel naon asal ulah kaluar tina etika eta gitu biasa dikembangkeun gitu nu katiluna estetika teh nilai seni ieu lobat kana pongdut beuki halus dangdut teh gitu karena kacapi beuki bagus nah kan ieu nilai estetikana aya salami aya nu tilu eta dipertahankeun eta mah bebas berekspresi setiap orang musik gitu saudara mah ulah ingkar tina tetekon tetekon ulah ingkar tina tetekon gitu nya eta nah panggi sadayana panginten bahkan dina ieu mah anu disebutkeun rampak kenang nah rampak kenang paling teh mode hasil inovasi dari berbagai tepak sanis kanten pangintennya dirampakkeun teh aya 3 aya 4 pan kitu eta panten teras panginten kenang ieu ge osok dianggo kemprung tarung teh henteu murni pencak silat henteu murni tepakan paleredan henteu kan kitu namina kemprung tarung panginten salami kenang eta panginten teu leungit nilai nu tilu teh sah tiasa kan kitu ya boleh saja tah panginten eta seputar janten para wisadayana kenang teh aya di abad ka-8 salapan Masehi dina ieu keterangan teh tah berkembang nya urang mah namina teh kenang kitu kenang ada tam-tam kenang kana eta tam-tam
Eta mantap lah apa itu. Mohon. Eta mah panginten upami di Waditra Sunda aya tapi aya nya. Aya. Eta mah datos ku ieu teh ngegedutna ku ieu gitu eta. Nah panginten eta ge sami alat Terus buat genderang teh dangdut gitu nya eta. gendang eta. Ieu mah Asli, kenang we. Oh, asli mah. Tah mah kenang. Tah panginten eta apalagi definisi perkembangan dugi kenang. Tah ayeuna panginten naon wae atuh cenah kenang teh namina na sabolo geunyeuna cing ngayang naon wae hiji-hijina teh gitu. Apa kita dia nu aralit disebut teh kulanter kalau lagi Kulanter, dia nu agena inung inung gitu, inung kenang. Duk di bagian-bagian aya namina ieu naon teh aya. Oh iya kemprang, Kemprang, iya ketrak, ketrap, iya geduk, itu gitu. iya kentung. Tah upami ieu mah udud. Eta termos. Termos, eta kalau lagi bagian-bagian kopi eta mah. Panginten diulangi ieu Kang Ayang naon? Iya kemprang, Kemprang, iya ketrak, ketrap, geduk, gedut, kentung, kentrung. Tah eta panginten aya opat. Upami ieu Eta kentung. mah kentrung terus. Cing Kang Ayang hoyong ngupingkeun sorana kentrung. Kayak naon ya? ketrak, Ketrap. jalankeun ini. Ieu ketrap ya, Mbak. Ketrap. Ieu kemprang. Iya kemprang, Oke, suatan gedut, iya geduk, tuh, iya kentrung. kentung. Oh, sesuai jeung sorananya. Dilakukan coba ya. Coba di hijikeun gitu. Teu bisa. Gitu. Tah panginten para sadayana eta panginten gitu. Cing, Kang Ayang ari nya sapertoskeunna ieu teh kulit nya. Kulit. Ieu teh tina kulit gitu. Katerang Kang Ayang gitu tah kulit naon nah kulit Anu saya. saya gitu eta Kang kenang upami nu sae mah kulit kuning kapan. kulit muning, Kulit sapi oge biasa. Terus dia abi yang kemprang teh ngangge kulit sapi. kulit sapi. Kan di kolaborasi sareng kulit kuning teh ieu ketrak ngangge kulit kuning. Eta Kang Ayang muningna muning pamegat muning istri. Bebas eta mah. Bencong oge teh. Muning bencong. Asal muning, Asal muning. gitu. Dalam muning awe mah pas bisa pakai aw gitu, soalnya teh gitu. Iya, jika baheula geuning ieu mun kasapi teh ku kawat naon baheula teh. Teleponnya, Buat ieu kuping. kuat kupling, kuat telepon dirinya. Pas gitu teh cenah, halo, cenah gitu. Aduh, Kuat kuping. kuat kupling. Ada baheula mah dirinya, kesadaran info. Tapangin lagi sadana, anu tadi parantos ka kuping ku urangnya eta pangitan sorana. Ayeuna Kang Ayang cing kinten-kinten dan dengan sok aya mun pembuka acara gitu. Wah sok rame deh. Bawa tah gitu. Cing hoyong ngupingkeun Kang Ayang mana we suga. Dari jaipongan gitu aja. Bubuka. Bubuka gitu. Kuring maresep nu kitu. Nah eta main pergi sadayana. Oke tadi dina masalah kulitnya ieu panginten antawis kulit sapi sareng sareng muning. gitu dah. Saya nama. Upami kulit domba kumaha eta? Eta mah ipis mah. Ipisnya. Biasa dinyalurkeun. Kulit Power domba mah. soeh gitu tah. Kulit domba mah jin jaket gitu. Sareng dorok-dok. Aduh, Senata rumpang. panginten eta cing upami dina ieu kaina Kayana kenang teh umumna mah sok ngangge kai nangka, sareng kai buah, buah mangga. buah tangkal buah gitu ya. Tangkal buah. Kalau itu sanesna saurna teh oge kana suanten teh sok barang buleud suanten teh Itu anu saena mah nangka, buah, alpukat oge biasa. tangkal nangka buah oke alpukat gitu nya. Tapi seur nama sok ngawat tangkal nangka. Nangka biasanya tangkal nangka. Tapi internet kanggo disebat teh ieu naon? Iya. Naon teh? Kulubungna itu. Kulubung nya kulubung paling sadayana. Kulubung kenang. Teras panginten ieu aya naon?
tali temali teh Ieu teh Tarawat, Tarawat. ieu teh ali-ali. ali-ali namina teh rarawatnya. Ali-ali. Fungsina teh kanggo naon kana ya? Narikan. Kalau narik mantap. Ieu kang narikan suara pami ali-ali ieu kang ngarobi-robi bari konwarkeun suarana bade ditarikan, pami ditarikan di kahanak di tanol. Jadi kepantang ya tanya. Beres. Tina kulit sami. Sami kulit. Saena Mandi tidak. ayam. Saena tina kulit atau napi tiru sanes kumaha? Biasa. Tiru sanes Ayo biasa. biasa. Tina fiber biasa. Berayanya. Kan pami teu ciri khas banget tina ieu tina kulit. Pantes kitanya ras jadi selaras kan. Terus Aya ngopi lah. Nah paling terpagi sadayana eta sekelumit perkawis kenang tadi suara sadis kantan gitu. Kumaha Kang Eng? Eta Siap-siap. tiap kali nama dorok teu. Tapi kieu Kang aya harita mah simkuring kenalit dia di Cinawa. Kan kapungkur masuk nya pan takbiran teh ngadulang urang mah aya. Wah ngadulang. Ya kan si dulang masjid ieu gitu tos bolong di kapungkur teh. Tapi bertahan we da aya deui gitu. Pas naik di takbiran teu aya leungit si bedung teh ngadulang. Bolong betul gitu eta. Ada pek teh pas tos jam 11-an lah gitu nu takbiran we rame eta teu ngadulang eta aya bedung teh. Teu teh ngancuran eta Kenal? sayur. Ngancuran sayur. Darah heula. Tuh rambut teh teh. Almarhum eta kitu teh almarhum begitu teh cenah. Nah, budak almarhum Pak Nong eta tempat mah gitu. Geus kitu teh cenah. Nah, teh budak awas kenapa? Itu kan naon cenah Pak? Eta cenah kulit bedung. Ngantungin seperti cenah gitu. Lipis kuning ya. Oh, cenah teh. Aduh yang wahyu orang mancolnya. Lu jangan menjajakan mau jam wahyu. Tapi dak ngeunah eta. Wah, cenah nu umur lagi seberang minggu. Atuh geus 50 tahun itu jadi empal ya. Teta parodi sadayana paetan seputar tadi kenang, oke. Tah Kang Dang mah panginten lebih dominan main teh dina pongdut gitu. Dan tapi nya sa pongdut na tukang kenang teh biasaeun nya da dasar tos kayak ngiko. Karena sunaan naon kitu eta teh karena hadroh lebat gitu karena marawis hadroh gitu mohon tah ayeuna oge kenang teh osok lebet kanu kitu kolaborasi gitu sareng hadroh marawis dikenangan marawis teh enak gitu hiji unik macam-macam gitu Rame. jeung rame tah ieu mah urang ngawartosan ka parogi dadasar Kang Ayang dadasar teh upami misalkan kenangan teh diajarkan teh kumaha heula gitu. Eta teh contohna teh kintenna cing. kami dasar apa yang tadi? Nama dasar parodi ya. Kieu. Kayak Oh, opat nih. Hiji, dua, tilu, opat. Hiji, dua, tilu, opat. gitu ya. Tamihan tuh. Tamihan itu Tanya sampean kiri dikeneungkeun kana jenengna tetep ya. Kena gedung. gitu. Nah kitunya. Eta dasar mah kitu we. Ting tumpak. Tumpak. Oke, beres. Opat. Pas tumpak itu lebat nanti di nu kasabaraha? Dia tung-tung. Dina plastik. Oh, pelan. Oh, gitunya. Nah, perlu diajarnya para bicarana eta gitu. Baru segini ajar. Nah, eta. Tah panginten eta para sadayana nya tadi salit sejarah perkawis kenang gitu eta. Tah teras ayeuna aya pertarosan di Kang Ayang. Saset ieu sabaraha anu kieu teh internet. Saset teh Anu paling ieu paling mirah anu paling biasa mon. 2,5. 2,5 juta kalau standaran. Eta teh meserna teh kedah saset teh eta Saset. Kulanter serangan wageung ieu.
Nganggo tihang. Sama eta mah sama kumaha masing-masing. Kang aya nganggo tihang teu. Tihang tamun ieu. Ieu naon namina teh? Ieu teh namina teh ancak. Ancar. naon namanya Ancak. Antara pika kancak. Kancok. Kangen nang leuna si si Inung gitu nya eta. Kami ngagolero kan sesana beun. Canggel dia mah. Iya, di kamar Sesah. nya. Nah beuh bari ngagoler mah sesah. Sok kira mah papai ngagoler. Kenangna we. Kenangan ngagoler teh berarti. Kenapa? Sama. Lain nu beuna. Lain. Tapi interval di sadayana tadi berkisar pangaos sakitu. Standarna pentan sekitar 2,5 juta kan eta mah tiasa langkung tiasa kira. Mangga we dan di dagang kan gitu. Sesuai nama langkung. Sesuai nama langkung. Palintan dugi ka aya anu langkung 5 juta di tantan kitu nya luar biasa pentan. Terus istilah soran atau jantan gitu. Awis cereng kulitnya terus mending sadaya. Sekitar dugi lah 5-an tentunya. Itu hari 5 mah paling karena opat gitu nya. Tapal wisadana upami ieu tah kenang pencak mah pan teh dua nya kenang pencak gitu. Kenang pencak disebutkan. Tah eta teh anu ngagaduhan kenang pencak nya eta Jawa Barat. Nu ngagaduhan. Da sapakaskeun kesim kuring panginten iring amengan apa itu. Aya panginten bentuk nama satos kieu tapi itu juga urang Langkung badag. no ayo juga pan di urang mah nya kitu aya jurus paleredan katanya kitu ketukanana gitu panjantan kenal pencama panginten sanes nu ngagaduhan atuh khasna teh Gitu. kan hungkul di Jawa Barat gitu da kumagi kapalihan Jawa nu kaditu mah khasna ieu nah sanes berarti di ditu aya khasna panginten bentan saperti di urang gitu. Terus kenang kali pan ngegelempeng we gitu nih ya. Oh, seperti kan di Betawi nya aya di Sebat Silangan kan Sebat teh Betawi teh lah Sebat teh naon masuk ayeuna palang pintu geuning eta itu kenangan teh jiga kieu tapi kitu kungkung tah eta mun nepatna barengkeun oge tah eta panginten salah satu kenang pencama eta teh dua kitu nya dua set gitu eta teu tiasa hiji kenang pencama gitu eta Aya anak aya indung. aya anak aya indung eta lumayan oge dua kan gitu eta kumargi tema teh kolaborasi tah apalagi sadayana panginten eta sakelumit perkawis kenal nya ti kawit tadi tina naon teras kulitna penggunaanna teras inovasi dugi ka ayeuna segala macam itu tadi parantos didugikeun gitu ya Lantas diguar. patus di gua gitu modal. Panginten oke masih kena aya pembahasan mun panginten palawargi sinah mancoh heula da anu mancoh teh karari atuh modal. Oke. Gitu. Aya kudu ditahan. ulah tarik. Aya ngari yang gua di. Biasa sok kayak iklan biasa nama. Alah nya iklan. Iklan lah, iklan. Kayak di kan aya kopina aya. Ah, Aya selalu ada kopi mah. Panginten iklan heula para wisadayana. Kaping 1 Agustus bola. Kaping 1 Agustus insyaallah Karining Lingkar sang Komplek Bunda Ciawang bade ngagelar ngaronda live plus live streaming gitu. Di mana hiji dina Facebook Kang Hen gitu. Dalam main bola teh eta mah. Pelanggaran wae. Hen. Kapan main bola mau gogorwo kan nya. Opor. Aktif pun ngoper ya. Iya. Hen atuh pas masuk printing. Ah mani macam ngariweukeun keluar. Ayo main. Patak mun aya main bola ning lalajo. Jalan itu kamiringan lah kan Hen mah eta Hen. Persib dai. Persib dai. Terus aya nu ngabejaan tah ada. Ada ya mah. Kata bedanya Persib. Kayak Oktober. Itu Persib bukan namanya itu. Persib. Tah panginten naon teh poe deui? Oh iklan. Jantan ngaronda live plus live streaming teh kete dina Facebook na Kang Hen anu nuju manco ayeuna, nuju muter ayeuna. Anu kaduana dina akun YouTube Karinding Lingkar. Kantun diketik tadi buka YouTube-na. Kantun diketik. Kantun diketik. Kan HP nu diketik. Karinding Lingkar.
klik yang muncul. Nah, kantun diklik pengen kata naon subscribe nah rese juga mun odai manaon subscribe lain sih kait diklik subscribe terus pengen tadi hurungkeun loncengna supados naon supados teu katinggalieun informasi di abdi-abdi sadaya gitu dina ngaguar-guar obrolan budaya Sunda teh gitulah mangga panginten tong hilap ke kaping 1 Agustus ngaronda lain tema nate The Hansip. Soalnya bade aya nu sosialisasi. Mohon. Engke oge Kang Ayang, engke Ayang ngiring panginten KPU Kabupaten Tasikmalaya. Ngiring sosialisasi pilkada di urang di Kabupaten Tasik. Insyaallah bade ngiring ka dieu. Saragatan teh anu tina air mineral teh naon? Nah, sareng Ayang engke promosi produk. Wah, eta mah di Barudak Cikunir. Anu di naon disebutna dipimpin nya anu di sesepuhan Kang Toge lah Oke. Dari tenami jami kau kan tapi jadi kieu ayeuna namina mah halus teh Sopian Pauji Muslim Kan jadi toge ku mati. ting kunaon Toge Toge aduh nah ge nah ge Karena lagu yang betul togenya teganya itu mah. Oh, teganya. aduh gijet Eta periserena mangga aya engke promosi produk di komunitas pemuda Kang Pian kana Kang Toge namina teh Ekobrik teh eta ngaranjeunna ieu nanti disebut teh Tina air mineral ngadaur ulang itu sampah-sampah botol air mineral gitu janten naon cenah tingali we engke kaping 1 Agustus bisi pangasaran kitu nya ngan panginten namina teh Ekobrik gitu tas sakitu bentuk nantinya ayeuna panginten Kang Ayang hoyong dipangnabehankeun deui dina lagu Durian pegang siap lain kata durian paragan gitu makanya kan ka Payayan dirancah Ciamis. Waduh, Bang Yayan dirancah Ciamis. Udah lagi. Wilujeng Manco, Paling Serang Pak Dokter Nyang di Sukaratu Ciawi. Waduh, Pak Dokter. Pak Dokter. Itu Pak Dokter. Nah, Pak Dokter ya karesep budaya udah tidak dibatasinya gitu. Budaya mah. Panginten paling sadana mangga urang pintonkeun heula ewai nyaeta lagu Durian Pegat anu dipopulerkeun almarhum Deti Kurnia. Prung mangkoda eta ge. Susah senang
Katanya Taeta parogi sadayana panginten durian pegat anu dipopulerkeun ku Deddy Kurnia katanya anjeunna panginten wah tos karyanya seueur itu karyana panginten di teras-teraskeun diabadikeun karya ku para seniman-seniman ku simkuring nembe dilagukeun lumayan we sakitu nya Daripada lumanyun. nah Eta mah garong ngagayot. eta mah gadung gagayos parogi sadayana anu masih kena manco dina Facebook na Kang dina acara ngarona ngaguar obrolan budaya Sunda panginten ayeuna sateur acan mungkas urang ieu acaranya. Ya hilap kawak mual di Indihiang. Wah mual di Indihiang. Waduh eta mah. Ya dedengkot sesepuh di Banyolan Sunda. Wah, Allah. Wak mual di Indihiang. Jika nama kayaknya wah mual urang sueunkeun sumping Nah, dieu. gitu. Mangki panginten di dieu teh ari Sunda kayaknya moodai Kang aya Sunda. Hiji lemesna. Wah, Sunda mah lemah. Atuh galapna terkenal. Banyolna, wah, Sunda mah komodeui kan kita ya. Cawoka. Bahasa kelas hadis kanteng. Sunda mah panginten Euyeup. beunghar kitu eta. Komplit pisan. Sok aya ciri khas-khasna teh Kang Aya. Contoh, panai di urang nya eta si Wadede dileutik abi ngadongeng eta eta mah aduh Kaki waring. tapi kaki waring ngadongeng Tapi di jero balong anu hajat. tapi di jero balong aya nu hajat si Wadede eta mah ngadongeng Sunda we eta begitu si Wadede Eta saat si Abah geuning balik ti jero balong teh. Betul. baik begat-begat terus panginten aya oge modal katanya anu teu bisaeun Banyolan mah manehna teh ngan penataan bahasana kuat sapertikeun bahasa teknik Malapah Gedang lah Ayo dijogoe ka Abah Mus. wah Abah Di Rawa. asa wiosna teh Abah Mus Sesepuh urang eta. sesepuh anjeunna teh panginten eta lamun ngobrol modal pokona mah Kita aya nu teu kenalnya. Ya kada bahasana, pada bahasa urang teh. tapi kayak nu terkenal abdi oge secara pribadi Kang Ayangnya aduh penggunaan bahasa Sunda we sabeda dicarekan atuh kuring teh nah mulih di mana mulih di Singaparna salah cenah mah urang teh ka diikat waduh di Gaya. situ mulih di mana cenah mulih di Singaparna salah tuh aduh era tapi kan diajarnya Kadang deg gitu nya. ada yang lain ngadeg-deg era gitu tapi panginten kumaha cenah saya teh upami di nanya membeli mun ngajawab mah Bang Sul gitu cenah teh gitu Lamun angkat angkat kumaha ah ini saya tak panginten sapertoskeun tuang nada nya tak kumaha mah ada penggunaan teh tuang kanggo saha tuang teh Tua mah ka batur. batu tuang heula Ini tuan atuh. oh Nah, atuh sareng teh sareng abi. Abi mah atuh tadi nada nyingin-nyingkeun. oh takut tuh benar-benarnya tuh Geuning rawas. wajib eta teh urang teh Kalau imam teh kumaha? Mama kagok Orang. kamu kali. Kamu orang kali. sepaksakeun kieu modal kalaya sim kuring kedohar di Banten ka dieu ka Ciawang kitu nabina teh mudi gitu ai sur ibu teh cenah kieu mudi da ibu mah tos lami di dieu na kitu nya tentang penggunaan bahasa Banten teh hilap gitu mudi gerak mam celangkeung di luar mah abatan ka orok cenah kitu Kalau kerja mama di itu mah kok dari itu mah cita ai maneh naon dahar we cenah aduh curang teh kasar Ada di Banten emang di Banten mah emang kitu sapertoskeun nya kitu teh ya sapertoskeun ieu we ceuk wadade mati payun kan ai urang mah mun hidup di Dagor nya di Dagor di Banten mah naon Kang Ayang Naon tah? mantog kurang teh di urang mah mantap teh uing. wih ini Jerman tau sih gitu aduh mantap panginten taeta lah ayeuna tentang penggunaan bahasa teh leupeut di sana Sunda kasar di ceuk urang kasar teh di ditu mah dalemna bagus. gitu sapertoskeun kieu Beda tempat, beda ieu nya. urang teh sopan eta kaajengan pan di dieu mah sudah
terkenal panglemes teh nya Bandung Masa halus. halus gitu eta lecek si Mudi teh cenah apa gerah es tos kan kita teh ajengan Mudi ulah es naon itu bobo cenah ka orok gitu aduh nah eta dan penggunaan bahasa teh mata kurang kudu ulin oge gitu nya tah eta apal jadi terang gitu penggunaan bahasa oh di ditu sapertoskeun punten-puntennya di balik pengoka di luar di Banten lici kalong laut teh kayangnya sepeda kalong laut mana di itu Tasik Selatan. Bagong pada bagong aya bagong gitu nyebatkeun bagong tapi dah tos jadi penggunaan biasa di ditu mah mata cek bahasa ayeuna mah dipresetkeun bagoy teh itu jadi di ditu mah mun bade budak bade sepuh kita bukan tos biasa teh bahasana eta teh henteu teu teuing diurang keneh gitu eta teh tah eta teh panginten janten simkuring mah sok gaduh kesimpulan teh kieu Kang Ayang modal nu disebut sopan teh nempatkeun sesuatu dina tempatna eta teh sopan gitu kan tenang di Sunda sapertoskeun kieu di urang mah muntang mantau GS dahar teh kapan kasar kada sanes tempatna upami di Banten mah tempatna gitu panyanten salesayosna kitu sapertoskeun kieu lamun cek bahasa pasantrena oge aya disebarna teh eta teh muqtadol hal jeung muqtadol makom gitu naon cenah teh aya bahasa anu memang kudu ditempatkeun dina tempatna jeung bahasa anu ditempatkeun dina waktuna gitu sapertoskeun nyarekan teu bisa atuh nyarekan lemes nah ais halira teh begitu nya terbiasa gitu anggar we maneh gitu maneh kumargi panginten aya bahasa amak di namina kana noranya ora gitu terbiasa lemes terbiasa kapan keur ngamak mata aya bahasa kuring aya bahasa anjeun begitu aing aya eta teh keur penempatan kitu lah eta Lain juga Arjuna ngkeran hayam. nah eta ulah disami nya sapertaskeun dina pawayangan sabab resep sunah cenah urang mah dinerapkeun cenah ieu wayang tapi ka pamajikan ai nyai nyemut ulah gitu mah pirang ngejo gitu tekegi eta mah heureuy tah eta teh muqtadol hal sareng muqtadol makom itu saur pangersal magung Ki Asep Sunan gitu da kuring we keur ngadalang mah kieu keur di imam mah beda piraku ai henteu cenah imam udah tukang syukur di tempatnya we kikituan ada di mana mata kikituan cing Yang dicukurin ku sorangan itu tukang cukur. gitu pisan pangitannya katanya kalian pangitan aya pembahasan mah tos tadi mengieu mungkas we mungkas pisan Tapi alhamdulillahnya orang enak tiasa nge siang kenehnya. alhamdulillah tah urang teh bisa siang keneh ayeuna mah gitu pan aya tamu gitu aya tamu nya mati maghrib ke mah Biasa jam 10. Kamarnya mah jam 12 keur teu jadi. komplain cenah datanya aduh kawangian teuing geus kumaha suruh simkuring dan cenah ngaron atuh cenah make ditontonkeun cenah kata kitu eta mohon alhamdulillah ini mah tiasa sontenannya kada sonten kebudayaan tadi tah kitu para bisadayana panginten tadi ngaguar wadi terkenal tiasa di jeroan panginten ku para bisadayana tiasa belajar di YouTube nah itu tadi panginten sebagai dasar Kang Ayang atos namina naon panginten tadi menggodai oge nabihan simkuring panginten nyebatkeun sasakarana panginten tamih-tamihna teh mangga tiasa di jeroan lah ku para bisadayana nya gitu eta terus panginten biar ngoroskeun cenah dupi di kompak dikanding likal tiasa cenah kursus kenal tiasa kursus kenal mah saya cenah guruna iya urang geus gitu biasa bergabung di dia mangga dan mencarakeun mah urang sasarangan ngarawat budaya gitu tah panginten bisadayana ieu teh parantos aya di penghujung waktos gitu waktos panginten parantos
sanes parantos wengi atau parantos CF gitu eta panginten mohon Oke, Mbak Nuju wengi. menuju wengi di panjang-panjang pengen pembahasan tentang itu Apa ya? pelan Pongdutna kumaha cek cobian. pongdutna Heeh. wah pemunut pengintennya namanya namanya Hayang pongdutna nu munut leutesna. Lagu dangdut atuh. kumaha upami lagu eta mengenai Yang kawin. hayang sanes Oh, yang kawin. hayang keur hayang cerainya Itu keyboard. makanya geninna warna panganten anyar tah eta panganten anyar Dilungsurkeun eta dilungsurkeun. segera pada dinya ieu kanggo nutup acara pengen ieu urang Kentos keyboard. kali ieu nya urang ieu tuh Alah. Hai. kenapa cepet lang naik Kabawahin dulu. iya aduh apa tuh duh ieu teh punten teu aya kru gitu bisa juga ngepeungang wapan we urang gitu kan pangitan aya pamudut name cenapan kang ayang teh dina pongdut cenanya ponggeunaan tapi kan bade dieusi ku lagu panganten anyar kalau bisa daerah kamu nutup ieu acara ngaronda pangitan supring bade gawe panganten anyar Saya atas ya berhubung iya pengantin anyar kanggo nutup ieu acara ngaronda turun kayak sadaya tutup atunya parogi sadayana hapuntenna pangintennya di abdi di Kang Ayang oge ti Kang Oday bilih aya tutur saur nu teu kaukur reka basa nu pasalia wah Sareng nu nimbrung ge hapunten ya ti pangker. tah eta Kang Ayang oge panginten kitunya hapunten anu kasuhur bilih aya basa nu ngabelantaran kana tara ngabentur kana tuwur nya hapunten we eta mah kitanya berobat cek itu berobat kan Cak? hah Berobat. waduh paling bahasa siap perukah panganten anyar kang nutup ieu acara ngaronda Kalau Kang Ade di Jakarta, karena ada di Jakarta Kang Ustad ada. ten anyar tiup ngarendeng menandangkan direnceng-renceng geus biasa dan ilaharna pada agonjang usaraean dina poe harina manehna keur bahagia toel geus pisan dunia asa nu duaan dina poe harina manehna keur bahagia toel geus pisan dunia asa nu duaan panganten anyar diuk ngarendeng menandangan direnceng-renceng geus biasa da ilaharna pada ngagonjang usararea Coba.
padang ngalonjak usang rarean dina poe narina manehna keur bahagia tepak koel geget pisan dunia asa nuruan dina poe harita manehna keur bahagia tepak koel geget pisan dunia asa nuduaan penting nu kahiji ecan ya penting nu kahiji maranehna suraseri umpuran pakana pipi tiga nu hayang surabi penting nu kadua susun sasarung urapa bari bukakeun kalana rek diganti ku piyama penting nu katilu sababarahu dirampa-rampa beutitu ari rek teh kue bolu dina poe harita manehna keur bahagia tepak koel geget pisan dunia asa nuruan dina poe harita manehna keur bahagia tepak koel geget pisan dunia asa nuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.